Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngeresakeun sindang manawi katampi mangga sim kuring seja nyarioskeun salesewes pidangan urang Sunda. Mitra dongeng Sunda. Di salah sahiji wewengkon di Garut heubeul di zaman karajaan, harita teh peuting sepi jempling rehe sombrek taya sora nu kakuping, lian ti sora-sora ciang-ciang nu pada midangdam, gaang anu ngagandengan jeung sora dangdaunan anu pating keresek katebak angin. Di langit bentang-bentang ngariceup ngicepan sang cangra anu moncorong meujeuna purnama mabra nembongkeun kageulisan peuting harita. Di salah sahiji imah nu kacida basajana, kacaturkeun hiji nonoman nu nalah kieu rambut putih keur paguntreng jeung nu jadi bapana. Ki rambut putih teh nyaeta anakna Ki Arya Wesi Kuning. Ti barang inyadan ditinggalkeun maot kudu jadi biangna. Ki rambut putih henteu ninggalkeun nu jadi bapana sorangan. Estu duanana hirup padaduaan dina kaayaan anu sakumaha waluratna oge, bapa jeung anak tetep babarengan. Kacaturkeun harita teh umurna kurang leuwih 45 tahun. Ku bapana kungsi manehna teh dibere panggawadi, sangkan gewat geura boga pamajikan da geus waktuna pokna kanu jadi anakna bakat punyaa. Tapi ki rambut putih weleh teu daekeun pokna teh teu hayang waka boga robiah. Sieun bapa eueuh anu ngurus, teu boga pamajikan teh henteu kabeneran. Nyaeta teu nyaaheun kanu jadi bapana, tapi ada alasan sabenerna mah taya nu nyaho wargi. Bapa jeung anak guntleng di imah leutik tur geus reyod, kalawan dicaangan ku cempor anu geus entet-entetan. Teungan bilik imahna oge geus cararopong tembong cahaya bulan jeung bentang anu ting carileuk ti tebeh langit. Lamun aya nu noong teh mah awas pisan titingalian di jero imah teh. Angin asup ti mana-mana, kaasup ti luhur dah hareup imah teh dijieuna tina euri. Ari tihangna awi golondongan, lantai imah oge tina awi golondongan anu dipek-pekan heug dientep jiga samak. Tina sela-selana angin ge pasti bisa asup. Ki Arya Wesi Kuning diuk dina bale-bale awi di amparan kulit domba. Sedangkan ki rambut putih nu jadi anakna sila mendeko dihandap di amparan kulit embe ting haruleng wae tacan aya nu pada nyarita. Tapi lila-lila mah pok Arya Wesi Kuning inya nangamitian nyoara pokna kanu jadi anakna. Anaking rambut putih bari neuteub seukeut ka anakna nu sila mendeko tansah hormat kanu jadi bapana. Tungkul ngeluk ajlih bangun kacida hormat jeung sieuna. Anaging nanaon anu aya jadi pikiran hidup teh atuh. Anu jadi pipikiran hidup bang balu hidup teh naon. Kabandunganna mah hidup teh loba pikiran. Cik wakcakeun pikiran naon. Arya Wesi Kuning tumanya kanu jadi anakna. Pak, salasna teu aya nu ngaganggu pikiran. Iwal ting nyemutan bapa nu tos sakitu kasepuhanana. Saha anu baris nerus ngalereskeun sagala rupi kaprayogian bapa. Upami sanesim abdi anu tuna sagalana. Tuna tina pangabisa, tuna tina kaboga. Walon ki rambut putih nu buukna ngeplak bodas kawas anu geus kacida kolotna.
Jadi eta nu jadi pikiran hidup teh halus. Mikiran nasib kolot anu boga anak kari hiji-hijina. Nu puguh mah ujang. Bapa keur mikiran nasib hidup pika harueun. Rek kumaha kudu kumaha ngarah gede gunana pikeun nagara jeung bangsa. Bapa nakarah kedah kumaha nya pilakuan jisim abdi teh pa. Ye. Bapa teh tibareto remen ngajujurung sangkan hidup geura lunta ti lembur nyiar luang ti papada urang jeung nyiar ilmu panemu jampe pamake pigesaneun hirup jaga. Ayeuna geura niatan. Geura niatan sok bra geura miang. Kamana bae karep hidup jung didungakeun ku bapa. Da ngoltok ngowok di lembur mah moal aya kamajuan. Lantaran ilmu mah kudu disiar moal nya datang sorangan. Ceuk paribasa ge yeu. Ilmu tungtut dunya siar. Ilmu kudu dituntut dunya ge kudu disiar. Moalnya pada datang sorangan. Ngartos mohon. Atur nuhun Pak. Saupami kitu jisim abdi sejak ngiringan sakarsa bapa bae. Ceuk rambut putih leah manahna. Heug. Sanajan hati bapa berat anaking jung. Bral bae hidup geura miang udag pigesaneun kawaluyaan diri. Saur Aryawa si kuning. Nya mangga tu bapa. Mangga. Sanaos abdi abot pisan ngantunkeun bapa. Mangga atuh ari kahoyong bapa kitu mah. Mangga urang silih dungakeun bae. Sim abdi nada pidungana ti bapa. Atuh bapa didungakeun pisan ku jisim abdi masing dugi kajugjugan dina kaayaan salamet rahayu. Sareng ulah lali ka jisim abdi pa. Piraku poho. Jung geura miang. Bra geura mangkat ya lu. Kocap kacaturkeun mitra Pasundan. Isukna isuk-isuk keneh ki rambut putih kalawan diantirkeun ku paneuteup nu jadi bapana nyaeta Ki Wesi Kuning ninggalkeun padumukanana. Seja indit kamana nyapi inditeun kumah kersana dewata. Bapana mah guru guha Batu Gede di Gunung Gede. Mitra Tatar Sunda oge Tatar Garut kacarioskeun jeneng raja di wewengkon Timbanganten mangsa harita teh nolah Prabu Ranggalawe. Prabu Ranggalawe nyaeta nonoman dedeg sampe rupa hade kasep ngalempereng koneng saur paripaosna. Inyana jeneng raja dina yuswa anom keneh nampi ke Prabon tinu janten ramana nyaeta Raja Sepuh. Memeh Ranggalawe jeneng raja. Nunya Krawati ngabahu denda kerajaan Timbanganten teh Raja Sepuh Prabu Rangga Raksanagara. Ti Prameswari Dewi Gandani raja kagungan 2 putra. Cikalna istri jenengan Ratna Inten Dewata, bungsuna pameget nyaeta Rangga Lawetea. Raja Sepuh beki lila beki tik-tik brek teu damangan. Kawan tu parantos sepuh teh bangunama. Kocap parang dina hiji dinten. Sang Prabu nyawer 2 putra na raja ngadawuh. Ye kupingkeun ku hidup duaan. Pangrasa ama mah anaking.
Amat teh mualila deui ku melendang di alam pawenangan, dewata baris sumping mapageun ama. Ku sabab kitu ama nyaur hidup duaan anu hayang mere pepeling. Ama rek mepeling mangka hidup hirup akur sauyunan. Sabada ama teu aya ieu nagara heug-heuyeuk ku hidup duaan. Masing bisa jadi raja papayung negara anu adil paramarta, tur anu wijaksana tur tanyaah ka somah oge karahayatna. Ama, teuking sasauran kitu ama. Ama bakal damang deui. Ngaheuyeuk deui nagara. Masing sabar bae ama. Putra dalem teu weleh neneda ka Mahadewa, malar ama pulih sabihara-sabihari deui. Ranggalawe ngalalemu manah nu jadi ramana. Raja sepuh nyariosna beuki daria, beuki jero jeung beuki jauh tina sangkaan para putra katut garwana. Raja anu ngaraos caket ka pamulihan atawa pimuliheun ka alam padang poe panjang wakca kadua putrana. Yen geus waktuna para putra uninya, wiresanyana Rama Prabu geus kagungan rencana. Di mana dugi ka alam pamungkas nyatang tuna kudu ngecageun kalungguhan ngawaris singgasana katut kalungguhan raja. Sang Prabu geus kagungan rencana di mana anjeunna wapat anu arek dipercayan reraskeun jeneng raja teh si Cikal Retnayu Inten Dewata. Tapi sabada panjang raja mitutur, Inten Dewata enggal unjukan karama wireh anjeunna arek masrahkeun makuta kanu jadi raina. Ranggalawe nu pantes ngajalankeun pamarentahan nurutkeun emutan Inten Dewata. Ngan Ranggalawe lalaki raspati, lalanang perceka segala bisa. Gede wawanen tur ludeung dina anggoni ngalakonan hirup dina singgasana raja. Sang Prabu jeung Prameswari panuju kana usul Inten Dewata. Ranggalawe diistranan jeneng raja timbanganten. Kacatulkeun Inten Dewata jangjina terus ngaping ngajari ngabingbing maparin papayung kanu janten raina. Kitu deui Ibu Suri Ratu Gandani ngiri ngaping ngajaring ti caketna. Teu kungsi sataun ti harita Raja Prabu wapat. Raja Rangga Raksanagara parantos mulih ka alam padang poe panjang. Tapi heuleut sataun ti harita, Ibu Suri Ratu Gandani oge ngantunkeun kanggo salalawasna. Inten Dewata tetep di karaton nyarengan Ranggalawe raina jadi penasehat pribadi raja. Poe eta Inten Dewata madep payunan sang raja anu ngarada kaget jeung heran lantaran Inten Dewata jol nyebat bade angkat tebih ngantunkeun karaton karajaan. Ngantunkeun sagala rupa nu dipicintana di karaton. Pangpangna sang raja Ranggalawe. Aceuk ke. Nah aceuk ngaradak nyarios kitu. Aya naon ieu teh aceuk? Aceuk nganggo kagungan niat ngantunkeun abdi katut rakyat sanagara. Ya, ulah dianggap aceuk arek ninggalkeun pikeun sapapanjangna. Ya ieu masa ulaanan. Saupama Dewata ngerasakeun isuk jaga ninggeto oge mulang deui aceuk teh ka dieu katimbanganton. Ngariung deui jiga ayeuna. Ulah kalengitan kapan eta nyandingkeun patih nagara. Para punggawa mantri, para pini sepuh katut mamalengser. Jaga baya oge paragbag. Masing pangger, masing sabarnya. Tauratna Inten Dewata kanu jadi raina. Nu dititipkeun teh rakyat katut nagara, ulah ngurangan katoweksa jeung keadilan. Saurna kitu. Sanajan manah nyanyautan rek dikantun kunu jadi raka, tapi Ranggalawe sadar, taya hartina eta sakabe,
Da anu kudu disanghareupan teh garapan gede saditinggalkeun kudu jadi rakana. Tangtu nagarapan mangku pamarentahan kerajaan tanggung jawab karahayat katut negara. Mitra Pasundan kacaturkeun sabot arinyana paguntreng di Balariung karaton. Rentang-rentang para ponggawa nganturkeun hiji nonoman nu tayalian eta teh jenengana Ki Rambut Putih putrana Arya Wesi Kuning nu neangan Pakasaban. Atuh reg areureuun heula anu adu renyom jeung nu paguntreng nyaeta Rai Raka Raja Ranggalawe jeung Ratu Inten Dewata teh laliren heula. Harita teh di lebah ruangan karaton utama nu hadir ngabandungan teh salian ti para ponggawa nu jaraga oge aya Kipati kala banget. Gasik pisan Kipati kala banget tumanya kanu datang nu diiringkeun ku para ponggawa nyaeta Ki Rambut Putih putrana Arya Wesi Kuning. Ponggawa, coba bawa ka dieu. Ki Rambut Putih nyampeurkeun ka Kipati kala banget. Kisanak, saha anjeun? Urang mana anjeun? Jeung naon pamaksudan anjeun? Jisim abdi urang kampung Baulisung. Wasta jisim abdi Ki Rambut Putih. Jisim abdi nyaeta putrana Arya Wesi Kuning. Kalayan pamaksadan jisim abdi sejamilari padamelan. Upami tiasa mah jisim abdi bade ngabdi di ieu karaton. Karaton Timbanganten. Kitu piunjuk ti Ki Rambut Putih. Tapi wargi katawisna teh Kipati nu ngawakilan raja oge Ratu Inten Dewata. Ngawalonana teh teu matak raoseun kanu diajak nyarita oge rada nyigeng utamana mah ka Ratu Inten Dewata. Naon anu disaurkeun ku Kipati kala banget? Kipati kala banget tetela teu malire atawa teu nampi naon-naon nu diunjukkeun ku Ki Rambut Putih. Ningali kaayaan kitu, Ratu Inten Dewata nu masih papayun-payun sareng Raja Ranggalawe harita keneh nyarita kanu jadi adina. Acuk ayeuna arek nyarita ka Kipati kala banget. Saur Inten Dewata bari socana manco ka Kipati Timbanganten. Kipati geus kumawani nyarita anu karasana sugal. Paman teh kawas lain kolot. Kapan anu diajakan nyarita teh semah anu kudu diajengan ku urang, Paman? Anjeun geus kumawani nyarita samemeh raja mutuskeun. Tah kitu Rai Ranggalawe. Ayeuna mah nyanggakeun kumaha timbangan rai kana pamerdih Ki Rambut Putih. Saur Inten Dewata kanu jadi raina Raja Ranggalawe. Ari nu jadi jejer carita nyaeta pasal Ki Rambut Putih anu ngalamar menta pagawean anu pihak karaton. Pihak karaton sejenna taya nuwasa mere pamanggih ngan pramesweri kagungan piunjuk atawa kagungan pituduh petunjuk. Nurutkeun pamendak prameswari raja mah Ki Rambut Putih teh tarima bae di karaton. Pikeun saheula ananan mah coba heula kana gawe kasar kayaning miara kuda-kuda kagungan raja, maresihan gedoganana, nyadiakeun parabna jeung sagala rupana. Ke lamun tetela digawena bener siger kakarataekeun kana widang gawe sejen
nepi ka akhirna digawe anu saluyu jeung bakat sarta kamaheranana. Kumaha piunjuk ki rambut putih? Ki rambut putih cumarita. Kanggo jisim abdi pancen damel mah waktos di mana bae. Sami bae. Sanaos kedah dicobi heula taya pamanganana. Nanging kahayang hate mah jisim abdi teh hoyong babakti ka Nyai Ratu Inten Dewata. Kamana bae anjeunna angkat sim abdi sejak ngiclik nuturkeun Ratu Intan Dewata. Di mana bae anjeunna linggih moal burung kumaula ka sakersana. Sakitu nun Kangjeng Raja. Sabada mulut pamendak ti sakabeh pihak. Akhirna Raja panuju ki rambut putih ngiring Ratna Inten Dewata kamana bae anjeunna angkat jeung terus linggih. Sabada sapeuting ngaso ki rambut putih teh isukna miang nyarengan Inten Dewata ngajugjug ka Gunung Kutu neangan gesan babakan anyar. Ki rambut putih satia satuhu nyarengan estuning ngestokna kanu jadi dunungan henteu alang kumapalang. Cag mitra Sunda. Hatur nuhun sareng hapunten nu diseja tina samudaya kalopatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.